tukang urang teh tepat ieu hate abdi tukang emut baik kangkang teu beunang di pangabalerkeun teu beunang di bebenjokeun lain tiba heula atuh kang urang teh patepang ieu hate abdi atuh kang emut bae kangkang teu beunang di pangapalerkeun teu beunang di bebenjokeun di paparang sedang jadang endang melaksana wengi asih nuduaan emut bagja tina kanan di paparang sedang jadang endang melaksana wengi asih nuduaan emut bagja tina kanan aduh engkang emut baik ka engkang aduh engkang abdi kaberayangan. Allah emut bae jadi naiknya neng kasanggakeun wae ieu mah kanggo para kasepuhan sadayana sami-sami linggi panitia hajatna oge kum teu wiji-wijina para kasepuhanna pohon di dapurna oge up au up lain tiba heula atuh kang urang
bewara oge kanggo sadayana. Hapuntenan nu kagungan HP mangga badek video badek moto tapi tekenging diupload karena akun media sosial. Urang jagi-jagi sangka di acara teh lancar lugi karengsena. Kok gitu nah hapunten kasadayana rupina nuhunkeun kerja samana supados henteu diupload karena akun media sosial. Aduh.